Ning keneh ngusep jeung gawe bangunan mah. Assalamualaikum. Punten Mang Jack. Wah, kamana? Pantona muka teh kurungna aya. Ari gua banyak liar sugan. Kang. Jack aya ning. Aya. Keur naon Ya keur neangan heula jangkrik itu jang manuk. Oh, ngingu manuknya. Ngingu manuk. Manuk naon ning teu katingali? Manuk goib ieu mah, Bos. Goib. Oh, pantesan atuh. Heeh. Moal kaciri. Bisaan nih kah? Imah mah kaciri ku jelema manuk goib. Terus di mana, Bos? Nah aja ka dirinya urang teh. Nah aja. Aya naon? Urang butuh jelema euy keur digawe Keur digawe. Nah, bangunan proyek dek. Oh, enak kana proyek. Nah, proyek urang geus lila. Oh, Ngaborongan aya mah. Oh, enak teh nya. Alhamdulillah. Heeh. Syukur lah. Heeh. Kan maksudnya kumaha? Butuh pagawe 20 orang deui sugan dinya daek kitu. Oh, Da urang apa-apa dinya pengangguran. Heeh, ku kitu teh mah urang pengangguran kan di bangunan mah hoream, Bos. Panas. Atuh euy. Atuh hayang ieu mah ngajedog we di imah atuh. Heuh nya eta mah tak kitu ge, mah urang mendingan cicing we ieu bari ngurus manuk. Gua lah aya kitu mah. Wegah Bos urang mah. Gawe di bangunan mah. Mata krek di ten kumaha da wargana ge ngalanggur ge karedul. Heuh nya eta. Kumaha geus kieu masa depan maneh atuh meureun. Urang mah teu pati kapikiran masa depan mah, Bos. Nu penting mah urang mah nguruskeun heula manuk we ieu karunya. Naon manuk? Heuh. Bae lah aing mah kadina karunya gitu. Heeh. Dinya kan nganggur, urang mah naon aya kitu teh ngajak lah. Supaya aya kemajuan masa depan maneh pan boga anak pamajikan meureun maneh ge. Urang makan bae lah da anak mah jeung pamajikan mah, Bos. Cenah nareangan ku sorangan we jang daharna mah. Ngorehnya Keun bae. Nu penting mah urang mah nguruskeun heula manuk ieu nya. pentingane manuk jeung pamajikan ge lah. Urang mendingan keneh kana hobi heula we pamajikan kalaparan oge aya teh lah. nya. Urus ta manuk lah. Lah. Pasti urang mah nuluykeun ngurus manuk mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kira-kira ka aing ngajak gawe. Aing mah hoream gawe mah ripuhnya panas. Keun bae anak jeung pamajikan mah senang ngoreh ku sorangan. Aing mendingan keneh ngurus manuk. Kumaha atuh teh menang pagawean Arek bae. nyangu beasna eueuh. Da kumaha neng gan teh can boga duit ya ge budak tadi gan hayang jajan teh dibere pan eueuh. Nu ngagawekeun aa geunian di lemur mah hese lalaki mah age hayang ngusep ieu geus saminggu teu ngusep-ngusep neng teu kabeli eupan. Kumaha atuh? Coba can nyangu. Cek aang mah kieu neng mending neng lah nu gawe di kota loba pan pagawean jang awewe mah. Ai lalaki mah hese gan di kota di lemur ge. Mung teu sudi teuing gawe ka kota. Neng mah bantuan lah aa keur kieu mah kali-kali mah atuh mending gawe cek aa mah ka kota. Mung teu sudi Ieu mah pamajikan teh boro-boro bantuan lalaki ekonomi keur sulit ge. Ieu mangan hayeuh we ngenta duit. Wah, rek kontes heula ieu mah euy Jang mending nganyo kopi jeung ka Mang Ebot di ditu. Mun, Pak. Aduh, aing teu usaha-usaha ieu teh. Itu si Ojak. Jak, Weh, rek ka mana kontes aing kontes naon ieu teh? kontes manuk atuh. Mana manukna ari maneh? Ieu teh katempo maneh. Henteu, Sarua ku aing teu katempo. Ngan peda mah manuk goib. manuk goib. Teu kaciri ku jelema. Alah, nah bisa kitu deh kah aya kontes manuk goib karek Atuh. ngareungeun deh ka saumur hirup. Manuk mahal ieu mah. Asa keur naon deui? Biasa we ngadaweung ieu teh hayang nguseup aing geus lila geus sabulan teu kabeli eupan. Ai sia. Nu kumaha tara gawe lain? Nyaeta geus lila lah nganggur aing ngarudet euy. Padahal aya pagawean mah euy. Wah, ngajakan lian Heeh. di MBG nya. Lain atuh tong berharap di MBG atuh ai maneh. Aduh, urang Di MBG mah pantaran urang geus mah asup. kamari ge urang daftar di MBG pek teh geus arasup wauhan hungkul geuningan dulur-dulurna gitu. Atuh heueuh ai maneh sok tara nyadar ka dinya. Aya bos Dasep nu neangan mah, tapi lain di MBG, Di mana itu? di bangunan. Di proyek Heeh. ngaduk gitu meureunan. Ai di bangunan mah kitu mawaan hebel nanaonna sabangsaning we alat-alat bangunanana. Ripuh aing ngajak na bangunan mending keneh nganggur aing mah. Atuh puguh aing Kamari ge ge. ngaduk kurik coba aing ah. Kain ge ngajak dan kain ditolak. Da kata mah aing pan resep ngadu manuk komo manuk goib ge mah. Terus paling ditolak dari aing da da anak pamajikan mah keun bae da bari saneangan ku sorangan pangajian gawe. Tadi ge pamajikan ka aing dititah gawe, cek aing teh mending gawe awewe mah babari ka kota mantu-mantu salaki atuh gerak keur kaayaan kieu teh. Heeh. Mungun ya?
Mungan tengah bakti aing bingung muka pamajikan teh. Ku cara pamajikan aing atuh gawe matak aing na moyan oge geuna. Maneh mah beruntung boga pamajikan teh neangan deui. Alhamdulillah matakan hanggemek neangan dia aing ge, tapi dek nu kitu pamajikan udah gawe. Jadi boga pamajikan opat ge daekeun garawe mah geuna. Edan bisa kitu. Heeh, urang teh kudu usaha ngadu manuk nu penting mah. Baiklah hanya ini teh lah. Urang teh nya. Aya hadiahan meureunnan? Aya, loba hadiahna mah. Wah, Juara kahiji mah meunang lagi kulkas. anjir hade. Anu bisa niiskeun kana otak, pan. Bener sok sugan we. Heeh. Anjir. Aya aing kudu kumaha atuh ayeuna manya aya we kontes ngusep ya. Aya kaparengan ngajak nu gawe di bangunan ripuh aing Mending keneh nganggur jeung gawe di bangunan sudi teuing Geuning eta aya nu ngajak gawe. Heudah ripuh neng gawe di bangunan mah pan teh hengker geuninganan. Ripuh teu kuat mah gawe di bangunan mah mending neng lah gawe ka kota ayeuna mah. Mak kedua we. Nama geus serahkeun aing geus teu eta. Geus teu kaharti.